kasih inu bejana ternak puruin aja nges hasil sih itu teh bukan udut semoga udut ayatnya sih ini teh. Kini ku sadar cintaku ini tawaran. Cintaku iya gening sih ini teh euy. Kunaon we saulang-ulang deh kah? Lur. Naon? Nah, ayeuna hirup teh sagala hese. Nah, ada bakat meureunnan marana ge hirup. Malah duit hese lur eta teh. Pegawean hese neangan gawe teh. Dengkeun pan meureun pangabutuh mah teu bisa eureun, nya lur. Pangabutuh mah. Ternak burui gagal di teh lur pan. Aing mah bingung deh kali itu. Jadi kunaon make isrek-isrek kan? Dek nu galauna make mewek segala manehna. Galau sih galau wong. Suku aing kala ieu ke Hampura. Tibatan galau gitu mah Bang. Ieu we lah aya mah taturu cingan deui arek mal. Boga nu anyar manehnya. Aya nu anyar hese ieu mah hese kateguna. Sok atulah deka. Daripada ngagalau ke mah bikin satu rucingan lah seban kabang-bangkeun HTT euy. Oh, atulah galau-galau budak morak mah ya. Lain kitu dah itu hasem urang yang udud heula euy. Aya udud di mah urang tadi nganyuk di dinya tah di tongoh. Di Pak Oding. Nang nyeum seuneu ah. Mane aya we eta na tarucingan aya we boga teu. Maneh heula we sok lah emang gampang urang mah mikir. Sok urang lahir. Penting mah urang kahibur keur galau itu euy. Lah terucingan ieu nya lamun meuli samping kaki ihan tadi pake salatna sah moal. Di samping kaki ihan nya teu sah atuh. Da cai ki ih mah najis. Tok ayeuna meuli samping maneh. Wer ki ihannya. Lamun otomatis teu sah pamali euy kudu diseuseut heula. Nya sah atuh cek urang mah. Nya nah teu kaharti ya tauhidna ieu. Dina ajaran fikih oge teu sah. Soalna najis eta teh. Tah cek urang mah kaki ihan meuli samping kaki ihan mah. Naon alasanana dalilna coba sok. Meuli samping mah meureunan arek kaki ihan, arek kaki pani, kaki naon bebas meureun. Oh, aki-aki maksudna anjing. Oh, eta kapik. Anjing teu kepikiran ku aing euy. Oh maksudna ki ihan. Heeh, ki ihan. Pani, arek kaki naon meureun meuli mah bebas. Gandek teh di ki ihan cer ki ih deka. Duh, deka baca euy heueuh. Bener. Dekeun ayeuna wawalasna deh. Manehan Wah kajawab ayeuna mah. Kamari mah kajawab. kalau kajawab deui anu mengantong mere dompet kesang deui nya. Baru-baru mere dompet ayeuna mah digadekeun eueuh dompet oge. KTP oge pinjolkeun. Sok dekeun ayeuna euy. Sok. Ya euy. Biar lah ya. Aya euy. Kunaon tukang baso make nakolan mangkok. Nya ku senok atuh. Ah lain eta mah jawaban jelema normal euy. Lain salah. Jawabanna lain eta. Nah, Biasa eta mah jawaban eta mah. ku leungeun. Nya ku suku dah. Udah kuleungeun mah teh mah disada meurna nakolan mangkok mah. Taluk can. Dah hese ieu mah euy. Taluk lah, taluk. Taluknya. Aing mah taluk wae maneh mah aing cenah kajawab ieu. Udah hese ieu mah rada sulit. Jadi biasana ge ku senok, keputusanna taluk we teh. taluk we lah ayeuna mah. Da hadiahannya. Heeh. Kunaon tukang bakso make nakolan mangkok. Da lamun nakolan bedug mah da arek adan euy. Bener teh sia. Heeh nya. Kepikirannya sia. Pintar teh dek. Lumayan lah. Ayaannya Bisa seuri anu nya. euy lah. Alhamdulillah euy. Jual maneh ka dia teh.
bisa seri ke galau teh. Dek bisa udud deui. Oh aja udud aing eta. Bin mawa di udud teh.